jeung sandiwara. Nguriling ka lembur-lembur, manggung di saban buruan, upamana sanggeus paneng. Urang lembur baru ngaheun pisan, lalajo kasenian nu dianti-anti ku maranehna. Sok ngagingung, ngalingkung di buruan, padahal sandiwara mah basaja. Tatabehanna ukur kendang, goong, saron jeung rebab. Tapi bangun sugema bae nu lalajo teh. Da eta acarana mata kesep meureun. Lalakon Nyi Pohaci Sanghyang Asri anu sok dipintenkeun teh. Kitu paminta urang lembur. Caritana ngabuat sasakala pare, nyaritakeun Batara Guru, Dewa Anta, Nyi Pohaci anu dipateni ku para dewa di kahyangan, sarta diturunkeun ka bumi. Tina kuburan tuluy renung rupa-rupa tutuwuhan, kalapa, awi, kalung, jeung koneng. Nyai nu sok jadi Nyi Pohaci, Nyai mah sieum, awak lenjang, rupa geulis, merenah jadi Nyi Pohaci. Kitu bau pamahatean. Nu lalajo sok colongkok hargeueun, ari geus nyarita bari ngareng keneh. Karasa Nyai kawas kasurupan Nyi Pohaci. Sora pepeta asa robah jadi Nyi Pohaci nu turun ka bumi, nepungan para patani. Kaula geus masrahkeun ieu raga ngahiji nyerep ka bumi. Tina kuburan kaula kaparenung rupa-rupa tatangkalan kerja di pepelakan. Pare nu ayeuna dipelak di sawah jeung di huma kapan tutuwuhan nu tina maras dada kaula. Kasih jeung sakumna manusa. Kitu Nyai sok nyarita. Sora asa ngadadak halimpu tapi tandes kumaraan. Nyai jadi Sri Panggung muka catur di pilemburan. Kaharti lamun lengse manggung, bapa, emak, jeung para nayaga sok rebo bawawaan. Manggul beas jeung sajabana, minangka buruhan pintonan. Mata kagagas namunas inget kadinya, kamangsa lembur, subur, makmur, ari ayeuna Nyai saimah-imah nganglayeusan, geus sababaraha poe teu dahar sanggup. Kang, ih kamana si akang teh? Tadi isuk-isuk dititah meuli beas ka pasar, tapi balikna beut lengoh, teu mawa beas, ukur mawa para manuk. Cenah mah geus teu kabagean beas di pasar. Kang, teu bale boga salaki teh. Moal salah pasti keur ngurus manuk anis kameutna. Manuk diutamakeun, ari beas jang anak pamajikan dilahorakeun. Kuduna mah gesit atuh cara batur. Jalma-jalma pasti pake gelek di grosir jaga sarea parebut hayang kabagean beas. Ieu mah kalah putus asa, lulusuhan ngan celing balik da eta meureun. Manukna bisi kalaparan. Nya adalah
sandiwara geus tilem bubar sabab teu aya deui nu nanggap. Bapa jeung emak ukur sok katenjo ting haruleng leuleungiteun pakasaban, teu bogaeun penghasilan, usum panen jeung pintonan sandiwara diburuan ukur jadi paninengan. Urang lembur geus teu tatanen, teu aya nu nyawah ngelak pare, lahana nuntut ngaleungit kalindi pabrik atau komplek parumahan. Keur mah aya keneh nu boga sawah saeutak leutik, langka aya nu ngadaeng ngagarap. Halo? Ieu mainah? Teu aya, Mak. Teu gaduh beas nyai oge. Sing sumpah, piraku make jeung ngabohong ari aya mah. Barudak nyai ge sami, ukur dahar jeung peluk sampeu. Muhun, tadi si Akang ka pasar, tapi teu kabagian beas. Puguh duka kunaon, nyai ge aneh. Muhun mangga. Deudeuh teuing Mak Inah, baheula mah kaasup jalma jegun manehna teh. Patani nu suhud, saban waktu ngulak malik taneuh. Barang pelak, pare, atawa naon bae nu didahar. Sawah ge lega, ongkoh tarapti deui kana adat titinggal hareupeun. Eta bae ari rek ngamimitian melah pare, Mak Inah sok ngahiras bapa sinah ngajejeran surubuhun. Nyieun pupuhuan tina papalangkai nyadiakeun sasajen, menyan jeung sarupatina. Bapa sok ngageurendeng mapat jampe, nyambat nyiku haji. Kaharti lamun cunduk usum panen, sok panglobana bebeunangan parena teh. Ngan laun-laun maut nyere kana congona. Sawahna nuntutan kaluar, tepi kalindesna dijabwalan ku anakna. Kak, nyai rek ka pasar heula, sugan we bisa keneh kabagian beas. Gede gindit kerusuhan, jeung ka pasar kasampak jalma-jalma keur ngagimung di hareupeun grosir beas. Haleuwu pakewuh sarerea katenjona murang mari, kukulutus aambekan gogorowokan. Pak, ieu kuring geus 3 poe teu dahar. Nyaras jeung ngaleungit, beas heubeurieun. Ieu naha abi kabagian beas sapu kieu? Bawa beas plastik ieu mah. Kasadayana, tadi abi tos ngajelaskeun beas CF can aya deui kiriman. Teu apa kitu urang sararea teh ngangayeuseun teu dahar. Beas mah ditimbunnya supaya hargana mahal. Heh, ulah ngomong ka mana wae, make jeung nuduh sagala rupa. Nah kamana tuh beas teh? Nu jelas kuring teu nimbun. Tanyakeun tuh ka pamarentah. Wah, pamarentah. Pamarentah teu becus ngakolakeun beas teu rahayan. Jalma-jalma seah patinggolowok ukur bisa ngadeke amarah ngumpul. Da balik paraengoh teu meunang beas sasiki-sasiki acan. Marenehna bubar balik kukulutus. Gendeng. Pasar karasa harengreng. Kawas ngaheab sakaligus. Genting ku eueuhna beas. Di saban joko, di toko, di jalan loba nu tinggereneng atawa teleponan. Dina riuk jeung kahariwangan anu sarua. Bari manehna yakin manehna balik ka imah beuteungna pasti kukurubukan keneh. Sarta moal nyampak samu saremeh-remeh acan.
lebih manfaat. Upamana ngusahakeun kadaharan nu matak wareg da puguh beas teu aya. Tapi da demo ge kaasup tarekah ngeureunana pikeun ngadongsok pamarentah cenah sangkan guat-guat ngayakeun beas. Lieur ah, nu puguh mah asa nambahan ka keung wae. Bisi kumaha bisi aya naon bawa. Tah geus kadenge geuning ngaburu. Sadar gogorowokan ayeuna-ayeuna panasaran ah hayang nempo. Kudu ti luhur ieu mah nempona. Ya Allah, itu jalma ngaraeut ngabandaeun dipiring ku sarata tabuhan ngabengrung ngaratus eta mah pasti jelema lagi. Para pamuda, bapak-bapak, ibu-ibu tinggal rowok bari ngacukeun beureum. Aya nu marawa pacul jeung parang sagala kawas karna Agustusan. Tapi ieu mah tah keung nempona. Geura itu aya nu mawa badawang nyipu haji sagala. Gusti, aya nu ngagotong pasaran deui. Tuh, da nya teh salah. Tadi ngagedik ngorbag teh horeng rek milu demo. Duh, asa kareung kieu. Aing lapar, reueuh beas. Urang sangsara tapi loba nu sarana. Kamana beas teh ngaleungit na setan? Heh, bapak-bapak, ibu-ibu, pamarentah keur banting tulang, usahakeun beas. Cadangan beas nasional aman, mana buktina juri? Yeuh, pamarentah rek ngimpor beas sagancangnya. Nya, tapi urang dijajah. Ukur bisa ngimpor, terus we ngimpor nepi ka gempor. Moal bisa ngimpor, duit nage dibadog koruptor. Lapar, aing lapar. Urang hirup di negeri agraris tapi urang miskin salawasna. Mana ketak palawari rakyat? Mana tanggung jawab pamarentah? Gusti nu agung, tingali kaayaan duki hareume. Jalma-jalma mingkin ngaheap kaduru kamarah tinggorowok ngabidalkeun kalimah nyaruga. Ngadoja ka pamarentah, maranehna buringas ngangseun maledog pulisi jeung barisan tibu. Gusti, tang tayungan abdi sadaya, mugia ulah aya kajadian naon-naon. Allahu Akbar, akang ieu nyai gempur sorangan, ceurik rapisan bari menjong aya anu campur pakubuh. Nyai ujug-ujugkeun hayang ngahariring. Ieu kang mah cai urang nu baheula endah ge mah ripah. Akang geus saminggu ninggalkeun imah. Sanggeus peristiwa demo bari loba nu ditarewak. Akang kabur miang ti lembur ngadon kuli tukang manggulan karung di palabuhan. Tadi isuk-isuk akang nelepon netelakeun yen di palabuhan geus aya ribuan karung beas impor di Thailand. Nyai ukur ngahuleng ngadengina. Asa prihatin, lain pedah akang ayeuna jadi tukang kuli panggul. Tapi urang geus kaleungitan. Naon-naon nu fungsi di Pibanda. Urang ngan bisa nguyang beas tina pideungeun. Ayeuna nyai keur cendekul diuk sorangan. Dina bangkarak traktor nu rusak di tengah sawah. Duka kunaon beut hayang ngeueung di dieu. Hayang surubuhun cara bapa nyambat ibu haji. Keun bae teu aya puguhan papalangkai ge. Teu aya
tangkal pacing teu aya parukuyan jeung sambuang nyan. Nyai hayang ngaruat sorangan bari ngahariring raja. Bari antep kakelar ka bapa jeung ka emak. Bari nineng kana usum panen kana parekoneng nu burahay di saban kotakan. Kira lungsur Ibu Haji Sakyang Asri ieu kami ngagero sumambat kapan salira utusan di kahyangan Dewi nu asih ka bumi ngagelarkeun pare jeung pirang-pirang tutuwuhan. Ayeuna kami muntang minta pitulung sanggeus bangarea susah ngarang pake taya pare sarang euyeun taya beas ngajan sasikit. Gerak cundung Ibu Haji hampura anu kasuhun nyanggakeun katalingeuhan. Rumasa kami sok tamelan ingkah tina kagaliban lali katali paranti ieu kami ngeueung sorangan. Simpe taya nu nareungan taya patani nu sok ajrih tumungkul mantengkeun kahangeun nyambat salira Dewi nu nurunkeun kasuburan. Naha beteukeut salungsur Ibu Haji, naha salira benduk badah sararea ingkah ninggalkeun kotakan sawah. Ieu kami rambisak nyambat salira bari linglung naon nu kudu dipilampah. Ibu Haji henteu datang Kang, bari nage moal datang. Dalai kawas harita lain nyambat bari sayaga rek perang hidung beuyeun lah pare. Ieu mah awahing kuliwung koek pikiran. Asa taya pamuntangan taya keur nyaluh ngedalkeun bang baluh nu matak bet hayang ngagero hayang mulang deui ka mangsa harita basa Nyai sok ngajega jadi Ibu Haji. Ayeuna manehna biheung di mana? Naha di kahyangan atawa geus nyingkah ka nagri deui? Kang, naha itu bet aya nu ngagimung nyerangkeun? Nyai teu ngeuh. Horeng kita tadi loba nu nenjokeun. Urang lembur rajeg narangtung. Maranehna jaremping. Meureun helok nenjo nu ngaruat sorangan di tengah sawah. Geuning diluguan ku aki kolot. Aya nu mawa pacul, parang jeung aseup. Maranehna malencrong bae tuluy ngadeuketan ngalingkung muriling Nyai anu ngajanteng heureugeun dina bangkarak traktor. Nyai, kita tadi aki ramisak cimataan. Nya urang kudu mulang ka kotakan sawah. Balik deui ka bumi asal pare jeung rupani pepelakan. Pare teh mata balong kahirupan. Urang kudu asih kana pare pikeun karahayuan. Tapi di mana